Nah, ialah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Renungan urang ulah ngarenungkeun saha nu rek jadi presiden, ulah ngarenungkeun saha nu bakal jadi menteri, ulah ngarenungkeun saha nu bakal jadi gubernur. Itu mah urusan manehanana. Renungkeun mun aing isuk paeh ieu aing di jero kubur bakal kumaha, eta nu kudu direnungkeun. Ya Allah fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. Al-ayat. Hangkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sineureng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sineureng Islam. Shalawat sineureng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asma tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus karerencangan simkuring nu tadi Kiai Haji Fadil pernah bareng dicaringin kula tukang masakna, nyana guru kula sebenarnya mah. Alhamdulillah aju pendak deui di dieu. Kula peureumbay tadi teu kadeuleu, rada kurang sehat aya breh teh, uy horeng aya Kiai Fadil. Masya Allah, bunga kapanggih jeung setengah kiai. Alhamdulillah. Aparatur pemerintah sipilna militerna nu dina kasempetan ieu hadir di ieu haflah nu sami-sami kusim kuring dimulyakeun. Bil khusus pisan sahibul musibah Dokter Pelik, setik dia mah pelek gitu sebenarnya. Sekeluarga nu kusim kuring dimuliakeun
Ya mudah-mudahan sami-sami dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah dina wengi ieu mun diitung ti kamawatan teu puguh. Sadugna lain, tiluna lain, tujuhna lain. Medang puluh can datang. Diondang tiluna teu bisa, tujuhna teu bisa ku dokter pelik teh. Jumatang puluh beureun angel teuing lah cek nyana sabisana kiai bae. Jadi hitung-hitung malam ieu ye aju kurang sehat sebenarnya. Mun dahareula mah sehat sih. Bohong pelik bohong. Lalagaan mah atuh geus dahar atuh. Kabeneran we ya atuh asup angin. Alhamdulillah. Wengi ieu teu apal sim kuring naik ka mobil haju sare. Diudangkeun isi jelema teh monyet. Lo banget. Iya nu tolol nama tas iya ngahudangkeunna geus datang ka dieu. Atuh tadi teh eta pas bengkol atuh ngahudangkeun. Ieu bagus di dieu dihudangkeun. Wah dasar hese udah kang arti teh hese. Ya Allah ya. Masalah tapi alhamdulillah malam ieu urang kumpul di dieu maksudna ngabesuk ka almarhum ngadorong doa nyana nu geus aya di alam aslina. Urang mah ayeuna di alam lalagaan disebut alam panggung sandiwara. Urang kuari keur sandiwara anu lain kiai ngaku kiai keur sandiwara yeuh. Nu lain polisi ngaku polisi. Anu lain TNI ngaku TNI. Nu lain pengusaha ngaku pengusaha. Anu lain jawara ngaku jawara. Oh masalah ini lain kiai cara eta ieu. Kunaon KTP-na kiai heran aing ge. Ya, ieu budak masyaallah. Ya keur sandiwara. Kieu lah alam sandiwara. Anu kurang herang beungeutna diherangan. Aya totol-totol dipoles. Kadeuleu geulis, kadeuleu herang. Mantak di akhir zaman mah mun kadeuleu awewe geulis beungeutna deuleu suku. Ya alam sandiwara. Kos kieu alam sandiwara mah. Anu artis jadi kiai, nu kiai jadi artis, ngaranna ge alam sandiwara. Atuh menang-menang bae boleh-boleh saja ngaranna ge keur lalagaan. Ketika datang ajal cara almarhum, lalagaan tersebut selesai bakal dihitung keaslian urang. Endeu kumaha aslina urang di dinya bakal kanyahoan. Nu lain polisi ngaku-ngaku polisi, nu lain TNI ngaku-ngaku TNI, nu lain kiai ngaku-ngaku kiai, mulailah di jero kubur bakal ditanya. Entek kula sering nasihatkan ge sing ade ngaji. Wayana tak KTP piceun. Atuh KTP-na aya kaha, ya Allah, ya. Korenganan karung hideung.
ya Allah ya Rabbi. Lamun kamari kurang dimasalahkeun di Indonesia tentang KTP. KTP teh dimasalahkeun datang ka hese nyeun KTP. Blanko KTP-na datang ka eueuh di unggal desa, unggal kecamatan jadi masalah. Nu penduduk Indonesia asli teu boga KTP, nu lain penduduk asli malah boga KTP. Atuh boleh-boleh saja ja keur sandiwara ieu. Eueuh masalah. Ngaranna ge keur sandiwara. Lurahna ge ja bingungeun ieu blanko arareueuh. Tapi kunaon dipadumukan di paleuweungan nu datang ti negeri lain ka negeri urang ngabogaan KTP hegae mangga bae nu nyieun KTP na saha nu tanggung jawabna saha engke geus datang ajal bakal dituntut eueuh masalah sih paling ge ka neraka sakedeung lah. Masalah sama KTP kos gitu mamaningan ge urang nyieun KTP nu asli sebab hirup di alam dunia masa kedeung hirup di alam dunia mangan sakadar mampir moal aya anu ratusan tahun kamari Kiai Haji Tamim 108 tahun jarang adina Kiai Haji Syuaib 90 tahun jarang terjadi seperti eta. Almarhum Haji Hendi di dia umurnya palingnya sabaraha? Mbak? Genep 4. Tuh, genep 4. Ieu geus leuwih ieu makan. Seleuwih. Ulah lamun boga HP di HP ku kula malaikat Israel. Segerakan. Geus kolot teuing. Ya Allah. Nah ieu mah kuarikan lalagan. Engke nu asli nama. Umur 40, 50, 60 KTP tinggalkeun maot selesai geus teu berfaedah. Komo geus 7 8 9 maot. Eueuh faedah. Nah, maningan ge urang nyieun KTP jang di alam itu. Sebab di alam itu aya 2 negara. Hiji negara sorga, kedua negara neraka. Mantak kuari nyeun KTP-na. KTPN, kartu tanda penduduk neraka. Eta KTPN. Mending ayeuna nyeun KTP na ayeuna teu bisa engke ayeuna tah mah saha anu bakal jadi penduduk surga jeung saha anu bakal jadi penduduk neraka geus dijelaskeun ku Gusti Allah moal kurang moal leuwih. Penduduk surga moal kurang moal leuwih sakitu bae geus. Penduduk neraka moal kurang moal leuwih geus dijelaskeun. Sebab hirup urang nu ayeuna ngan sakadar injaz. Injaz teh hartina melaksanakan melestarikan qada Allah anu geus dicatet ku Gusti Allah di azali. Ilmullah ala kulli ma sayajri fil kaun. Ilmu Allah anu berlaku karena perkara nu bakal berjalan di alam dunia ngaranna qada. Jadi manusia geus sababaraha dimensi geus sababaraha waktu eta teh ngan sakadar injaz ngalaksanakeun qada Allah. Urang kuari hirup, urang kuari diuk di dieu mun eueuh catetanana di Lauhil Mahfuz moal bisa. Ieu urang darariuk di dieu teh geus aya catetanana ngalaksanakeun catetan. Bubar ti dieu balik ka imahna masing-masing. Geus aya catetanana nu sare anu ngobrol deui, anu haju nyekel balak genep,
anu ajunya ke remote macam-macam eta teh geus aya catetanana di Lauhil Mahfuz moal keluar nu mantak taat jeung maksiat sugih jeung susah henteu bisa dipaksa-paksa kajen teuing jelema dipaksa titah taat ka Gusti Allah lantaran qada Allah na kudu maksiat bae paksa titah maksiat ulah beriman ka Allah ulah ka masjid ulah ka mushola dipaksa ku urang bahkan imahna ge deket pihara paksa kita ulah iman ka Allah moal bisa dipaksa kita beragama Kristen bae paus malah asup Islam sabaraha di Indonesia anu keur nyebarkeun Katolik nyebarkeun Kristen misionaris daratang ka Cilongok bebeja asup Islam iyalah qada Allah ulah kaget lamun di Indonesia loba bentuk bangunan menuju lain ka Allah ulah kaget jeung ulah sieun lantaran di gereja sorangan aya nu nyembah ka Allah lamun Syekh Aziz di Amerika Profesor Dr. Aziz anu pernah haul di Cilongok nya nyaritakeun ternyata di jero gereja Masya Allah aya waliun min auliyaillah terselubung ternyata sekian waktu di jero gereja asup Islam begitu datang ke Bitung ahli masjid asup Kristen jangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah urang mah hanya ngalaksanakeun perintah Allah make syariat harti dasarnya teh hukum-hukumna balikan deui bahwa negara di akhirat dua hiji negara surga kedua negara neraka nyin KTP-na kuari isuk berduyun-duyun ka desa nyin KTP surga tok geura bingungan lurah puyang aing jagana ieu KTP surga eueuh sakena blangkona KTP surga mah ai KTP neraka loba Al-Qur'an geus ngajelaskeun jang penduduk surga mah innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim penduduk surga predikatna statusna adalah abror predikatna abror penduduk neraka adalah fujar sakitu bae geus sadunya jang penduduk surga abror sadunya jang penduduk neraka fujar nah tinggal sing hade ye ieu nu aya di dieu beh heula ulah waka kaluar apa abror apa fujar ye catat mengaji siap ulah waka abror apa catat mana pulpena mana anu abror mana anu pujar maksudnya anu pujar berarti bareng kan yang ngaji di dinya nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah penduduk surga adalah abror artina abror teh nu sesuai jeung aturan-aturan syariat komo naik kana thariqah komo hajunya berhakikat ieu mah heulananan abror syariat besa kumaha cek Kiai Fadil tadi anu sesuai jeung perintah Allah hiji abror teh nu ngimankeun ka Allah lain ka batu lain ka kayu lain ka makhluk hiji be pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard Allah di dinya ku urang diperdalam abeh urang paham ngarti wauh ka Allah teh nu Allah teh ieu adalah mukhalafah lil hawadis mulai ti wujud sampai selesai kudu diaji
besi anak ibu can ngartieun kawujud kidambako sok sakolakeun SD nyahueun moal tak kawujud kidambako moal naik ke SMP aya pelajaran kos kitu di SMP naik ke SMA aya atuh sia ku tarolol jasa pugu diasup-asupkeun sakola gua roblog kabeh ya ka Allah bakal lamun datang ke SMP haju pararae datang ke SMA haju modar anak ibu Masya Allah karim can nyahuan ke Allah engke di akhirat bakal dipanggil ku malaikat nyaos ya ke Allah encan emang sia di dunia hirup datang ke mana SMA abdi nah sia kunaon nu bantah ka jeung teu nyaho ka Allah can aya nu magahan aya abah sia jeung emas sia pernah magahan henteu panggil mana orang mana sih suruh grahong panggil berkaitan terus kaditu bayangkeun sing hade Masya Allah kali nah kedakeun jadi abror supaya jadi penghuni surga nikmat bakal di mana atuh supaya ngarti ka Allah nyaho ka Allah coba di mana aya cenah di Partai Golkar tai podol bisa di PDI kababuk sia di mana atuh ieu di mana partai mah lain jurusan kos kitu lain partai mah ieu jangan bangun negara partai supaya infrastruktur lalancar ta imah ieu kurang anggeus ta partai ieu urusanna ieu iya kudu dipanggil ya partai di mana ya partai mana nu bisa nganggeuskeun imah ya ayo sia lain kitu tawa urusanana nasional ieu mah urusanana pribadi jual jarum suntikan pindahkeun ka dinya aya jurusan-jurusanana supaya jadi abror kade supaya jadi abror jelas sama Al-Quran ngajelaskeun innal abrara lafi naim penduduk naim nu dibere kanikmatan akhirat yakni surga berbagai tahapan-tahapan surga adalah abror ayat cenah kiai dicuruga ditu ngaranna mang abror tapi jatilok salat atuh teh mah abrol tolol ulah sakadar abrorna ieu mah abror anu sesuai jeung aturan syariat sok geura supaya lempeng mata hate urang nempo ka Allah nempo ka Kangjeng Rasulullah mengenal kana syariat tidinya bakal mulai berangkat sesuai jeung aturan syariat jadilah status abror jadilah penduduk surga Masya Allah nikmat tak penduduk abror penduduk surga lamun penduduk neraka fujar nomor kahiji nul bain mangeran ka Allah pangeranana teh batu kayu makhluk jeung sajabana nyanggakeun sadaya-daya tamajakmu takod kayakinan wajan dipaksa titah pangeranan Allah ainyana nekadkeun pangeran lain Allah mah atuh lain bae hegae jang kege boga aturan-aturan boga tempat masing-masing eueuh masalah jasa jak Kangjeng Nabi ge dakwah teh henteu tuntas secara zahir tuntas soteh secara instruksi Gusti Allah ketika Kangjeng maot Yahudi aya keneh nu lalumpatan ka Israel Yahudi lumpat di Madinah keluar di Madinah aya keneh berarti kan diayakin kene ku Gusti Allah. Nah kelanjutan Yahudi jeung Nasrani anu harita araya kene terus turun temurun generasi nakadi Masya Allah kuari dibaca kunyana generasi Abu Lahab generasi Abu Jahal horenganan lain di Amerika dicurug aya generasi Abu Lahab curug mana cenah kieu lah meuli bejakeun asana mah tatangga Ki Fadil buat tah aya deh generasi Abu Lahab dan selanjutnya nu mangeranna lain ka Allah ieu mah pangeran teh Gusti Allah ngan kurang mengenal kana syariat ketika
adzan didengungkeun nyana hare-hare bae ieu ge geus termasuk fujar ya nu kos kieu ieu termasuk kana fujar kos komo ayeuna mah bakal moal aya suara adzan pujar kabeh hasanna jelema ulama ja teu inggis-inggis kajeun teu titah adzan geus sabodo lah urusan kos kitu ieu kamari ge nu dongeng bae di imah kiai engke mah cenah urang teu menang adzan aju kunaon oh bingung cenah kulang bingung amat emang kuna jadi curug ba adzan terus teu salat mah loba atuh adzan ambalaya jadi salat sok gerak zuhur pinuh teu masjid di curug awas ya ulah ngabong burut ya tapi kita giroh urang mah kos kitu tah aya saeutik bae agama dicolek agama digorengkeun sangkila ge azan doang mulai hudang pikiran urang sial amat demo bae kitu aya ta urang teh padahal teh salat eta jelema mah memperjuangkeun azan teh salat goblok sia awas ya DPR awas ya MPR padahal mah mabok jelema mah eta anak Pak Fadil eta potonganna kos kitu oh masalah iya bakir lalagaan lagi panggung sandiwara pek bae nah iman ke Allah iman ke Kangjeng Nabi sangat tapi ngalaksanakeun syariatna kurang pujar ieu ge sarua bae nah ieu nyontoh Haji Pendi kabeh kumaha hayang boga kendaraan cek janda tapi teu boga duit ai cash sakaligus jeung nu ngajualna. Yang penting mah KTP bae kan ngaji. Nya sabar duit kareh. Asa ada DP-na. Nyahoan nya. Ah ieu ge bangsa pujar-pujar. Bangsa perpujaran-perpujaran. Sok taliti dina ubudiyahna, taliti dina muamalahna. Taliti dina munakahatna taliti dina jinayatna supaya urang ulah berstatus pujar ieu mah keur carita secara global bae kade urang kuari hirup keneh isuk pageto urang bakal nuturkeun antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahikun aranjeun kabeh geus tari heula wa nahnu alaikum tabaun kami ge bakal milu insyaallah lahikun nuturkeun tah pelebah lahikun dibaca ku Haji Pendi nu kolot asana aing moal kebal deui lahikun nih moal kebal asana ieu sebab umur pan huis geus lain di hulu huis teh dikelek geus huisan buka samping huisan lahikun moal kebal kuari mah urang ieu kuari ieu berbeda-beda baju teh kiai anu make jubah anu make jas make samping nage geus macem-macem di luar aya anu make baju tentara aya anu make baju polisi make baju kajawaraan panggung sandiwara isuk begitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un baju tentara buka baju polisi buka baju kajawaraan buka baju kakiaian buka pandian gosokan pandian bungkus Masya Allah begitu dibungkus sahlai dua roh asup deui kadinya set dilapis kanu katilu aya tah roh urang di dinya masya cenah ieu mah jenderal tinggal jenderal paeh bungkus pakaian ketentaraan gantungkeun cenah ieu mah kapten bungkus cenah ieu mah handapun kapten naon ngaji handapun kapten emang sih bodoh jasanya ya Allah tinggal tahapan-tahapan anak teh gitu tah
ditanya teh jenderal kapten kemudian ke handap teh nyaho nya nama tah Masya Allah atuh jauh teh ka kopralna atuh memeh kopral naon wah hese mah diajak ke bodoh bae kan nah ieu lah deuk saha cenah ieu mah jenderal cenah ieu mah letnan cenah ieu mah kopral cenah ieu mah paeh gantungkeun ih cenah kiai teh mah aya balokan bawa ku sia balok ka kuburan tuh balok kalapa bawa eueuh teu bisa ieu mah cenah polisi tinggal polisi modar pokona apa buka baju polisina ieu mah maksa cenah hayang dibawa bae priwit masalah ka jero yang meriwitan malaikat munkar nakir bisa ya Allah ya Rabb nu kamari nu di komandan siap perintah dan begitu pae kubur Masya Allah nu kamari di buya-buya nu kamari di mama muridna teh ya Allah begitu paeh mah diantarkeun ka kuburan muridna nu tatadina muja-muja nincakan guruna ditincakan ku muridna ye guru aing ye ditincakan ku ya komo si ieu mah maning kubur hirup-hirup ya Allah ya Rabb seperti kos gitulah paeh nu kamari ieu dibanggakeun waktu di dunia lantarannya na jenderal lantarannya na teh kapten lantarannya na letnan nu kamari dibanggakeun lantarannya na artis Masya Allah karim lamun nyaritakeun kehidupan artis ulah artis tu sejen kamari olah romlan maji non olah rahmat nya mah teh jauh parah jasa Masya Allah dayang lagi kan gergaji ka Cilongok aya sabaraha nu ngipasan bae anu neuleukeun bae kana make upna Masya Allah begitu leumpang nyana hayang kieu dianteur ku dayangna bu jalanna ge ditiupan nyana mah ka WC ge pas begitu datang ka tengah jalan ieu datang deuk ka mana ka WC milu aing ye nya milu ka WC potongan gos kieu nah ieu pae artis pae bukakeun di jero kuburanana jenderal tinggal jenderal letnan tinggal letnan artis tinggal artis buya tinggal buya buka komo sih mah mending dibuka ti kuari ku urang buka ya tempelkeun kana tanah minha khalaqnakum di tanah dijamel didamel ku Gusti Allah ka tanah dibalikeun deui teh dihudangkeun deui ti tanah asal ti tanah balik kana tanah teu mamrih sahabat ya Allah ya Rabb kuari mah asa aing teh keur ngajabat kekuasaan aya di aing kumaha cak aing bae panggung sandiwara paeh sing hades ya awas kuari teu meunang neuleuh ka rakyat main tikem bae teu nyaho ieu saha aing nu berkuasa hegae keur sandiwara modar deleukeun ke jih ai santri mah kan geus nemah ka paeh teh santri mah geus nemah pang nemah-nemahna santri mah geus kieu bae nya mah saya keur naon mikiran dunia dan lain yang memikiran paeh gitu. Santri teh jeung malaikat ge hese nanya ka santri mah hese begitu asup ka jero kubur naon nu ditanya atuh isi budak sendal cepit sabelah lain tanyaeun cak malaikat taneuh nya nama jatuh boga duit ge duit begitu ditanya duit aya sabaraha teh duit naon cak nya ieu malaikat duit naon kula mah di pondok Masya Allah bapak kula teh micen kula cak nya ieu mah kula mah dikiriman tilok dilongok tilok cak nya teh ai sia dahar kumaha kula mah numpang we di kiai-kiaina bae untung barahan lamun kiaina pelit mah tuh sarua diusir ku kiaina teh ngan atuh santri mah kos kitu jadi mah dikiriman teh ku bapana modal di Cilongok tah diberen teh dilongok tilok atuh pan buah kiai beak
Oh masalah. Nah, ialah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Renungan urang ulah ngarenungkeun saha nu rek jadi presiden, ulah ngarenungkeun saha nu bakal jadi menteri, ulah ngarenungkeun saha nu bakal jadi gubernur. Itu mah urusan manehanana. Renungkeun mun aing isuk paeh ieu aing di jero kubur bakal kumaha, eta nu kudu direnungkeun. Nu sabenerna mah yang mulia Presiden Jokowi ge eta teh kudu ngarenungkeun kalau besok saya mati bagaimana. Sabenerna mah Bapak Harmoko lawanna sa Prabowo. Tuh, Prabowo cek nya tuh. Eta ge sarua ngarenung aing mun isuk paeh kumaha. Ieu sebuah renungan nu pasti jasa. Masyaallah karim. Sedangkan ketika orang maut nuturkan ke kuburan teh tilu kan yatsmaul mayit salasa ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Begitu orang diiringkan ke mayit dulur naluturkan anak incu naluturkan bahkan lamun jauh mah makam nak dipuateun ka mobil nak samak-samak namanya makan milu ka ditu. Begitu diasupkan ke kuburan tutupan dulur napa naon gitu dulur anak kabeh baralik harta balik nu hiji nu milu ka jero kubur amaluhu amal urang apa abror apakah fujar milu ka jero kubur. Masya Allah karim. Terus tutupan talqin cek Imam Subki ketika orang maca talqin ya La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa hayyun daimul la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hudang di jero kubur nyekel ka dieu beunta oh aing paeh kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Terus nyekelan ka dieu. Oh, pae. Kadenge teh. Suara nu nalkin teh kadenge. Beda alam, itu mah alam barzah, urang mah alam mulki, alam dunia, tapi kadenge. Mun teu percaya pae ge geureuh. Pae ditalkin ge bage. Buktikeun geureuh. Kadenge ku urang masyaallah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kieu betah di jero kubur ngadengekeun nu nalkin masyaallah kan sampai selesai talqin mulai tidinya baralik anu ngubur kaparanggi di jero kubur teh jeung makhluk-makhluk ciptaan Allah. Masya Allah darah rata bohong lamun di jero kubur teh cenah sempit, bohong lamun cenah di jero kubur teh cenah sepi, bohong lamun cenah di jero kubur teh teu aya sasak. Rame di jero kubur teh rame juljol kapanggi keke ieu saha ieu kasep amat ieu mah kasep amat ieu saha abdi teh ieu teh salat nu 5 waktu teh masyaallah ieu nu kasep pisan ieu mah abdi tahajud ieu ya abdi duha ya Allah ieu jangkung gede ieu mah kasep abdi witir 11 rakaat hiji mah sukuan hari iya saya mah masya Allah rapi amat abdi mah jariah ke masjid ya kari gorenganan loba hari iya abdi mah iya ngawuruk teh magahan ngaji gorenganan di jero kubur teh loba batur eta ngaromong kabeh nu kararasep nu sararengit tenang ulah bakal ngobrol sakedeung di bakal malaikat munkar nakir nanya tenang kami nu bakal ngajawab indah luar biasa nikmat Dipen di pae. Sia saha hideung amat. Saha?
nanya saha itu boga batur kos ieu batur Mang Haji aing asar teu boga batur kos kisi jore amat sih ieu teh subuh di mana subuh anu sok biasa kodoan oh ai jelemana mah biasa ngawujud ngan hideung sebab nyana mah kan istiqomah jam 7 kodoan eta ge rada deureus kene masih kene bagus ai sia ieu jore jasa mah saya abdi dagang ngabohong teh ai ieu ieu mah nipu ieu mah ai ieu bahasanya betek bawa amat abdi kreditan araraya kabeh masyaallah gari nyileuk ke belah dia ieu sia saha ulah saha-saha deuleu ku sia tarang aing saha ya sia mah pan ieu mah balak genepan atuh nu sok dikekempit ku sia milu horenganan ya Allah ya Rabb batur-batur urang di jero kubur teh seperti eta nah bayangkeun ku urang bayangkeun lamun urang maot nu bakal ngabaturan urang di jero kubur apakah nu tadi nu kararesep sararengit apakah nu garoreng nu bararau tanya ke awak sorangan tama tanya nanti cenah kiai menengan dia jelas-jelasin bae ku kiai ku ari coba mana nu abror mana anu pujar atuh deuk kajeuleuh lamun ieu merengkut betah ieu pujar ye anu tarangna merengkut gitu ieu ngariut teh gitu nah ieu ieu bangsa pujar para jamaah kaum muslimin sekedar sebuah renungan jang diri urang anu dijelaskeun dina Al-Qur'an innal abrara lafi naim baturna abror mah di jero kubur nu tadi nu karasep nu sarengit nu baragus nu ngaku langsung abdi salat nu 5 waktu abdi tahajud abdi duha abdi witir abdi salat hajat abdi zikir maca Quran dan lain sebagainya indah amat sementara nu fujar mah komo anu mangerana lain ka Allah ieu mah anu bangsa asin-asin jelema nu maksiat bae ge seperti tadi babaturan di jero kuburanna teh keur mah garoreng patut bararau ngaku nyana abdi nipu abdi zalim abdi ngabohong abdi teu jujur abdi teu adil ya Karim hajunyana ngabejaan sakedeung deui bakal aya malaikat munkar nakir nanya kami mah bertanggung jawab sok rasakeun deuk kumaha coba yuk deuk kumaha coba masya Allah renungkeun mun urang isuk pageto maot Gusti Allah nu agung nah tapi lamun urang ku harina geus jieun KTP mah begitu datang ke kuburan malaikat datang langsung ku ieu KTP nah mana KTP masya Allah KTPS ieu mah kartu tanda penduduk surga beuh mantep dia KTPN kartu penduduk neraka tak kuari ya Allah ya Rabb nu mantak jelema teh kuari aya anu hudang dipeting teh langsung ka Gusti Allah taqarrub tadarrulah di dunia mah jamualila ieu kemewahan dunia anu kuari keur diudag-udag ancul-anculan jelema ngudag-udag kemewahan dunia tanpa terkecuali geus puguh nu tadina teu masantren cacak-cacak nu masantren ge boro-boro nu masantren geus jadi kiai ge basi kene ancul-anculan ngudag kemewahan dunia eta mah jelema anu parem mata hatena ketika bentak mata hatena ya Allah naon hartina ngudag-ngudag dunia isuk pageto bakal pae jenderal geus sabaraha ratus nu pae letnan kolonel nu sabaraha ratus nu paraeh ditinggalkeun punyana jabatan kedudukan kemewahan nu sugih paharto kurang kumaha asup deretan dunia 10 besar dunia nyana kaeh sugan aya ban mobil lu dibawa ka jero kuburan jauh ibu tin sakitu sugihna biasa bae atuh komo urang mah nya susah jasa geus bae dek dibawa ge jauh nu bawaeunana tah kudu diudag-udag mantak aya anu terus wae asal penting udang taqarrub ka Gusti Allah dengan tahapan-tahapan makom
aya nu geus embung papanggih jeung makhluk teh embung papanggih teh kolbu teu hayang cacampuran teh batur keur ngudag-gudag ieu ngudag-gudag itu naon hartina isuk pageto bakal ditanya Gusti Allah nu agung zahir makeun wae cacampuran naon nu bisa disampaikan batin mah tetep bae hiji ka Gusti Allah teu hayang nanaon sugan hayang mulia agung teu sugan hayang dibere teu hiji bae Allah aya nu geus model kos kararipu jelema dan lain-lain sebagainya tinggal urang mah geus datang ka mana ieu menuju alam eta teh geus datang ka mana Masya Allah karim bakal ditinggalkeun jasa kan ku urang nah nu kuari udag-udagan wah datang ka cek Kipadil tadi ribut kiai jeung kiai ribut masinikeun calon presiden ji batur nur jadi presiden urang nu ribut Masya Allah karim nah naon atuh biasa bae biasa bae ulah kudu ribut ja urang geus sabaraha kali ganti presiden kararieu bae beres jadi presiden mah kitu bae mantap jadikeun ku urang evaluasi ulah terkontaminasi di kolbu urang ka Allahkeun geurage ka Allahkeun ulah aya kitu hiji bae Allah engke waktu milih sakadaek urang waktu geus jadi presiden mah kieu-kieu keneh ulah aya jadi masalah nah kuari mah tinggal ngarenung urang geus datang ka mana ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah sebab jelema nu deukeut jeung Gusti Allah kan boga rasa boga perasaan indah nikmat deukeut jeung Gusti Allah lamun Al-Qur'an nyaritakeun surga asa kabayang lamun Al-Qur'an nyaritakeun neraka kabayang bari jeung embung sieun naon anu dicaritakeun dina Al-Qur'an naon nu diterjemahkeun ku Kangjeng Nabi naon nu dibahas ku para ulama tambah keyakinan di jero hate makin ka dieu makin indah makin nikmat tanda urang deukeut jeung Gusti Allah teu meunang neuleuh masjid asal neuleuh masjid bae haju hayang geugeran bae asup ka masjid cara haji pendi masyaallah kula memuji jasa batur can ka masjid nyana mah geus ka masjid sajam sebelum dilaksanakan sholat nyana geus ka masjid teh hebat ternyata horenganan kotak laleungitan cenah nyonto di curug eta ja nah iman deuk jarita teh kieu baheula di Bagdad teh aya hiji lalaki boga pamajikan boga anak 3 masyaallah hirupna susah beak tak miskin berarti guys guys parah jasa guys kan orang ge lamun menyikapi jelema itu imah bagus biasa baik kan lamun itu imah itu tuh mah bagus rada luhur lamun itu imah itu mah bagus jasa guys bersepan pahara tuh neuleuh awewe bet itu awewe gelis biasa bae tah mah nu itu tuh eta mah bener gelis tuh rada luhur begitu itu tambah dak eta geus beak geus jero geus gelis ieu ge miskin da geus beak kabeh lamun isuk-isuk bisa dahar sore kadang henteu kadang sapoe teu dahar isuk kakarak manggih lain teu usaha bagian ti Gustina bae ge sakitu lain teu mencari sakitu bae ti Gustina dalamun urang ngarenungkeun kemudian diyakinkeun mah eta teh kapan susah jeung sugih teh geus aya catetanana ti Gusti Allah kajenteng di modalan mang puluh juta ge dasar susah mah bahkan susah bae aya jelema ngan modalna 500.000 kabelah hituna usaha tek kunaon jadi hartawan jadi jutawan eta geus aya bagianana ti Gusti Allah kajenteng urang cicing bae aya bakal sugih mah sugih bae aya jelema nu cicing bae haju susah atuh sedang mah meujeunna teh mah nya cicingnya susah nah ieu mah susah jasa pamajikanna ge geus ngomong ka ieu batur mah tetangga sing serebit make kendaraan ka ditu urang mah ieu imah ge kieu keneh bae mangkana ieu anak geus 3 ieu nu di jero beuteung geus 8 bulan tinggal sabrol-brol jaka ka mau gawe meureun hajuna mah ieu bae ngagedean beuteung ulah loba omong ceknya teh mah ulah dikait-kaitkeun jeung susah nu kos kitu mah
urusan susah mah susah bae jadi Ethiopia gesek itu di embargo aranakan bae jelema temat teu pasti kos kitu mah nah ieu susah setahun 2 tahun 3 tahun manehna ngadoa ka Gusti Allah ya Rob Gusti Maha Uninga abdi teh hirup susah teh lain lalagaan susah Gusti ieu mah hayang rada jembar we hirup teh lantaran kuarima anak 3 dek ka 4 taya menyanggakeun ka Gusti abdi teh supaya jala lembar jang ibadah ka Gusti maksudna sapeting 2 peting 3 peting ka 7 peting diijabah eta doa keur meujeun ngadoa ya Allah ya Rabbi leungeun ieu jeung leungeun ieu didatangan mutiara indah jasa boja lagi kaget masyaallah inten pohar langsung datang ka pamajikan anda bari seserian naon Kak ngadoa diijabah ku Gusti Allah naon tanya langsung dibikin ke pamajikan sok jual jang kebutuhan pamajikan ti penting kene geus ngomong bae detik ieu menit ieu jam ieu poe ieu urang teh bisa robah hirup nu tadina susah jadi sugih nu tadina urang kitu sangsara bakal jadi senang geus kukuda rek dijual isuk langsung ke pasar tawarkan begitu ditawarkan kabeh tukang emas kabeh tukang batu godeg kabeh jeung eueuh nu daek meuli lantaran ku bagus-bagusna nu bisa ngaduitan aya ge salah saurang kieu beneng bisi deuk hayang-hayang amat mah ieu mah maning disemplekeun bae sebab lamun sagede kitu saha nu bisa ngaduitan ieu mah ku hebat-hebat teh jeung bagus-bagusna diteropong make alat teh geus ieu bang geus nomor 1 bae mun disonghekeun mah kitu tek tah dijual saparapatna bisalah kaduitan akhirna manehanana musyawarah jeung salakina seperti eta ku bagus-bagusna geus atuh ku isuk we lah peutingna ngimpi nyana begitu ngimpi kiamat langsung sorga neraka nyana diajak ke sorga begitu diajak ke sorga neuleuh bangunan 2 indah jasa bagus dah pohar sorga tuh ulah dibayangkeun lamun di sorga aya bangunan mewah bangunan indah kemudian kurang dibayangkeun wah ieu pasti batana ti Cisoka ulah begitu bata Cisoka masal kehujanan bae jadi taneuh deui kumaha semen dan lain wah juga serba mewah nanya ke malaikat ieu bangunan jang saha ieu sebenarnya nurutkeun kitu tulisanna nama ieu bangunan teh jang anjeun jang kula masyaallah haju kula meunang teu kuari hayang asup ka jero meunang sok kula dek asup kula ka jero di deuleuan eta kamar-kamarna sakumaha dina Al-Qur'an teh be dina Al-Qur'an teh pan aya bahasa wa masakin thayyibah tempat-tempat anu bararagus masyaallah horenganan di surga teh urang hese ngabayangkeunana nafsiran ayat eta besa kitu tah lantaran bangunanana hektaran di samping hektaran kamarna ge meureun ribuan satu kamarna bae hiji kamar bae panjang mun dicaritakeun eta tafsiran eta ieu mah sakamarna bae sakamarna aya 70 dipan 70 dipan sakamarna dieusian hiji dipan ku awewe hiji masyaallah ulah ngabayangkeun awewe urang gorda awewe urang curug ulah sebab curug mah sakitu geulis da ge mun dibukaan pitak makan aya bae pitak aya doton aya ieu mah 10 masyaallah sakamar 70 dipan 70 awewe ieu karim anu dibayangkeun ku urang moal aya cedaan moal aya pitakan ih geus pokona mah lamun dibukaan ku urang da sakamar eta meureun susu 70 kali 2 abo eta haji pendi mah geus paeh ti heula di dinya memeh ngalengka geus paeh eta geus teu bisa kabayangkeun gareulista bidadari ngaranna ge na ieu lah sorga eta singkatna bae seperti eta sorga seperti eta na ieu lalaki asup ka jero kamar ka jero imah
begitu ditinggalingan aya kentengna bocor 2 ceknya malaikat ieu sih sakieu hebatna kok aya bocor masa di surga bocor atuh jore ieu kunaon ieu make kentengan cek malaikat teh na ieulah anu ditiheulakeun ku anjeun lantaran anjeun kurang kuat ngadoa ka Gusti Allah minta supaya diberi kajembaran jang ibadah ku Gusti Allah dicopot kentengna 2 dibentukeun mutiara tah nu dibikeun ka maneh Masya Allah eta impian seperti kitu cek manehanana jore amatnya lamun teh mah diterapkeun deui kajeun teuing lah susah ge hudangnya na impianna ngimpina hudangna bebeja ka pamajikanna neng kakak teh ngimpi seperti gitu tah terserah neng apakah ieu urang ka sorga haju menghuni jadi penghuni surga jadi penghuni istana engke bocor rela atawa maningan kuari bae bikeun deui ka ditu terapkeun deui terserah neng teh mah kakak malah sapira kakak kumaha cek pamajikanna kak dengan penuh keyakinan kak lah jadi dunia memual kebel nu sugih ge japaeh bae anu gagah japaeh bae geus belah kak ieu mamaningan bikeun deui bae ka Gusti Allah urang tahan bae paling ge meureun 10 20 tahun ge urang maot engke urang bakal ka sorga bakal nyicingan di istana model kos kitu mending bikeun deui bae ka ditu urang hayang boga pamajikan kos kitu tiis ngeunaheun perasaan boga pamajikan kos kitu kak kakak kok yang teu ngaji kumaha teu boga ongkos Masya Allah kak ieu ka kula aya sesakena tah aya tah 100 sebak baca dah ngeunaheun kan ka hate nikmat perasaan ditanya neng ieu urang dahar boga naon henteu boga naon sih ngan aya lauk-lauk asin bae mah engke kakak lah nek usaha lah ngojek teu kudu kak geus cukup lah urang mah sapira urang dahar jeung lauk asin geus mewah teuing geus ka teu kudu ngojek tiis hate geuna ya Allah Masya Allah kakak ieu balik sore-sore kieu meuni kesangan kieu emang teh simana usaha neng haju hasilna kumaha itu hasilna sih atuh bibakaleun mah insyaallah ngan encan atuh kalah ulahan teman-teman teuing ja urang bakal paeh ieu kalah urang ari ibadah bae nu aya bae heula ku urang dahar ulah make jeung hajuhan teman-teman kitu kakapan asar di mana engke magrib ge nyaho berjamaah nyaho teu asana neng mah sedih neuleuh kakak teu berjamaah magrib tapu asana dicurug dengan sapotong bae modal kos kitu hese tak kos gitu dicurug maka kasih mana ya atuh usaha hasil atuh ulah waka balik kak can hasil geus balik ka dieu nanaonan ngariweuh-riweuh bae ke geus hasil kakarak datang ka dieu kakak mah kusudut teu boga pikiran cak salaki da ieu si anak saha ieu kos kieu puguh anak mitohana nah ieu supaya nyeuntis ka salaki kumaha ieu aya nu magahan ngaji kak magahan ngaji bae emang teu mikiran dapur gitu iya teh emang kunaon gitu di pikiran sakitu di pikiran sakitu jang ngaji bae meureun urang moal robah-robah hirup kieu bae nya atuh deuleu batur kak jang moal seueuh ku magahan ngaji tah geus mulai geus hareudang nu jadi salaki hareudang aya ge kudu kumaha atuh usaha ka lalaunan ge ngaji atuh terus usaha atuh terus ceknya mah robot meureunanan. Nah iya tah coba neangan pamajikan nu nyentis ka pasalaki ngeunaheun kak ieu imah nang nyen kakak sakieu bagusna kendaraan nang usaha kakak beuh sakieu mah jang geus di daerah urang sakieu mah geus mantep jasa kendaraan atuh jang geus 2 3 ieu mah emang kakak teh nyandung gitu ya Allah ya Rabbi tiis ka hate salaki eta kos kitu panas ka hate pamajikan eta nih mah keur carita nu tadi awewe ka di dunia mah jamual lila ieu lah abdi mah geus ridho bae mending bikeun deui bae ka Gusti Allah jai irah ge urang bakal maot urang tahan bae hirup susah bari ibadah ka Gusti Allah ai kitu onam cak salakina kakak dek ngadoa deui ka Gusti Allah
dibawa deui ditenden mutiara dia bari perem ngadoa ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb dengan penuh kesadaran jeung kepasrahan Gusti abdi teh dibere impian ku Gusti nu sakitu indahna abdi boga kayakinan pasti insyaallah jeung pasti abdi bakal ka sorga da ieu mah bakal disanggakeun deui bade disanggakeun deui ka Gusti abdi moal kabita ku dunya janu sugih ge maot nu gagah ge maot nu jabatana luhur ge paeh nu kumaha ge mararaot abdi mah ieu mah maot hayang ulah aya nanaon ulah aya hisaban hayang sakumaha impian nyanggakeun eta aya nu nyokot deui dibawa deui ka luhur hirup susah jeung pamajikanana dilakonan kunyana setahun 2 tahun 3 tahun dan selanjutnya akhirna nyana dibere impian deui ku Gusti Allah bahwa moal lila deui bakal dipundut ku Gusti Allah nyana geus seuri bae bakal kapanggih jeung istana nu pernah kaimpi teh holenganan kena musibah Masya Allah dak dumadak di negara eta aya kejadian gempa maut sanggeusna maut selesai kaimpi lah ku para aulia Allah salah siji wali Allah ngimpikeun nyana keur menghuni surga anu tadi kaimpi teh kabeh anu ngimpikeun nyana kabita Masya Allah eta si surga ku indah-indah teh nikmat amat eta surga bagus amat tah si eta nu tadi susah mantak Kangjeng Nabi begitu Isra Kangjeng Nabi kan ke sorga begitu ke sorga cak Kangjeng Nabi Masya Allah anna aktsara ahliha fuqara horenganan pangloba-lobana penduduk surga adalah jelema-jelema nu falalakir waktu di dunia tak urang makan ieu hirup ke ieu nu mantak daek kumpul di dieu ge pakir sabenerna mah ya kadeuleuy beungeut pakir makan kadeuleuy lain deui lah kajen kumaha ge iya bangsa camat bangsa lurah geus moal daekeun ngaji cara urang goski bupati ngahiji jeung urang kieu moal daekeun polisi-polisi nya nama jasa najan ngajagaan ge jalain ngaji ngajagaan dong sugan bae sendal leuwih gitu tah ai urang mah kan asli ieu ngaji ku kefakiran urang ku kamiskinan urang takarrubkeun ka Gusti Allah ya Rabbi abdi ieu dibere hirup ku Gusti alhamdulillah sanggeus sakitu jadi manusia makhluk rupang mulyana alhamdulillah mengenal ka Gusti tur ngadengekeun pangajian alhamdulillah abdi boga keyakinan sebab cek Kangjeng Nabi panglobana penduduk surga adalah fuqara abdi jadikeun salah satu penduduk surga Gusti sebab abdi teh fakir ngaku urang teh fakir boga naon tuh urang imah ja urang mah saya aya kendaraan berat ka hareup artinya berat ka hareup teh atuh unggal bulan kudu ditutupan bahkan berat ka hareup karana eta dan selanjutnya bejakeun ka Gusti Allah dengan motif syukuran bersyukur dijadikeun makhluk nu pangmulyana di samping eta bersyukur urang dibere nikmat nu panggedena yakni Islam anu bakal nyampaikeun urang ka surga Allah nikmat anu hese papadana kabelah dieuna urang dibere sehat dibere muriang gering sehat muriang gering eta mah variasi hirup nang Gusti Allah ketika urang keur mejehna mungpru poho ka Allah diberelah muriang supaya inget ka Allah tegoran hungkul sampai 2 poe saminggu cager engke urang terus ibadah deui ka Gusti Allah terus dibere susah deui teguran hungkul supaya inget ka Gusti Allah sebab rata-ratana urang mah inget ka Allah teh mun keur muriang asal sehat bae poho ka Allah TV terus bae kieu remote na di kieu weuy terus bae HP di bawa bae weuy WA-an jeung saha bae dibere bae gering kakarak ya Allah Gusti Allah kadenge Allah-Allahan teh lamun gering kan mantak ku aing dibere gering teh sia bae Allah-Allahan ka aing mantak ku aing tambah deui lah bae Allah-Allahan rada kebelan gitu kene dibere susah keur dibere senang mah masyaallah ka mana Pak Anu teh oh keur aya di puncak ya Karim tanyakeun deui ai Pak Anu ka mana nya mah keur aya di Bali ya Allah eta urang curug tolol tak ayo kemana ya banyak mau nyana mah keur di ditu keur di NTB wah kena gempa sada di NTB tah eta keur senang mah kos kitu tek we boga mah kabelah dieuna mah aya bae di imah Jumat aya magrib aya Pak
kok aya bae di imah cakna teh emang henteu ka mana lah cakna teh pugung mobil gedek dijual ya emang kunaon gitu aduh keur mungsur tuh usaha cakna ya Allah ya Rabbi tuh mulai teh ya Allah ya Rabbi kamari mah tilok ya Allah ya Rabbi nya kuari mah mulai ya Allah ya Rabbi cakna teh ka Cilongok jarah ka kiai cek menta wiridan mulai tah hayang menta wiridan nya gitu keur susah mah daek ngawirid Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli penting ge kieu baca kumajikan akan keur ngawirid naon shalawat nang diki uci cek teh abeh naon abeh sugih deui urang keur susah bae daek baca shalawat asal senang bae tasbihna ge di mana meureun kamari maka daek baca sholawat ulah loba omong geus tasbihna ge di mana meureunana asal dibere senang poho disusahkeun asal dibere sehat poho digeringkeun eta sebuah teguran ti Gusti Allah. Nah nu mendak urang pabisa-bisa gerage urang nyieun status abror jang nyicingan di surga Allah ulah cicing di fujar jang nyicingan neraka Allah. Lamun ku urang dibahas tentang sorga dibahas tentang neraka nu sesuai jeung dina tafsir-tafsirna nu diterjemahkeun ku Kangjeng Nabi Masya Allah mun nyaritakeun sorga poharana luar biasa nyaritakeun neraka ge poharana luar biasa irahaning waktu ke urang caritakeun tentang sorga tentang neraka kuari mah hiji bae hiji mu'taqad urang kade di akhir zaman ulah bulak belok kajen teuing badai datang ka urang awas sing hade keimanan urang tetep Allah subhanahu wa ta'ala nomor kahiji nomor kadua rariweuhna urusan tentang perpolitikan perekonomian jeung perbudayaan urang kajen kukumah ge ilu merasakan tapi ulah ngajadikeun beban ka urang masa kadar rakyatnya nu neuk jararadi urang mah biasa bae katilu renungkeun pibahaneun pibakalun urang ka dituna tidak terkecuali apakah eta pemerintah apakah eta pertahanan sipil militer kiai masyarakat renungkeun urang bakal maot engke kadituna bakal aya pertanyaan-pertanyaan batur urang anu ku urang kuari keur diciptakeun apakah batur abror apakah batur fujar di jero kubur renungkeun ku urang sing hade haju di akhirat engke bakalna terakhir urang bakal jadi penduduk surga apakah jadi penduduk neraka sakitu renungan urang malam ieu urang ngadoakeun ka almarhum Haji Hendi anu nyana hampir kayak asana naon ka imah sebulan 2 bulan kayak silaturahmi jeung ibuna ka ditu kayak menang 2 bulan 3 bulan kayak datang deui ka ditu teh naon cenah mah hayang kapanggih don hayang kapanggih geus kapanggih aju nginum balik geus sakitu doang tah tina kecintaan manehanana sering ka Cilongok kemudian dokter Pelikna haju ngundang kula teu bisa pika hiji ka 2 sampai 7 bisa na malam ieu nyana ge kuari hadir ieu nyana kuari hadir dalekeun wah itu ki uci cara tuh ngomong itu nu satu belah kencana nah eta musuh aing cak nyana teh mah nyana ge dalekeun nyana ya eta nah ieu lah hadir sampai 40 poe ruh ketika maut terus maghribna ka imah subuh ka kuburan deui ke maghrib ka imah deui subuh ka kuburan sampai 7 poe setelah 7 ka belah dituna nyana tiap malam Jumat ka imah jeung malam-malam nu nyana daek ketika manehanana ningali di imahna aya aambuan seungit kaya ning maca Quran zikir nyana betah ka imah ningali nempo tapi malam Jumat mah tetep aya bae sampai ka 40 wakila sampai ke 100 mantak diurang ayam matang puluh ayam 100 eta lantaran roh terus be nyampurkeun neulekeun wah ini Haji Pelik udah kayak orang Jawa jadi pakai bendo segala sekarang ini almarhumnya jadi neulekeun we almarhum Haji Hendi neulekeun eta terus tadi ketika kurang dizikiran Masya Allah datang seperti etalah kukula dibahas tentang arwah ayah kitab nyaritakeun arwah
urang bisa kapanggih keur hirup keneh jeung para arwah. Jeung para arwah maka para aulia Allah ngurusanana ngurusan arwah sebab nyanana ngurusan roh. Mun kukula dicaritakeun kunaon kiai di Mekah, di Madinah, di Baghdad, di Turki, kiai-kiai ahli Allah selalu dikerumuni manusia sebab nyanana ngurusan roh manusia eta merasa terurus, rindulah roh jeung roh teh rindu. Lamun kula nyaritakeun Abdullah Ibnu Mubarak murid Syekh Imam Hanafi ketika nyana ka Mekah, begitu datang ke Mekah sepi Mekah nu tawaf datang ka saeutik jasa ahli-ahli Mekah teh kabeh daratan ka Abdullah Ibnu Mubarak kaget kapan permaisuri aya naon sih Mekah sepi amat sehingga di Baitullah sepi. Oh itu nyambut Abdullah bin Mubarak kunaon sih maka disambut lantaran nyana ahli ruhani nyana ngurusan arwah kami terasa diurus eta keur hirupna keneh seperti kos kitu nu geus maot ge nu geus maot engke bakal katempo ku ahli-ahli Allah maka almarhum Abah bae keur carita asal aya nu maot bae isuk-isuk kieu bae kiai bagus teh kiai anu ulah sok ngarenung bae keur leutik keneh teh hayangnya kok nyaho bagus nyaho teh ti mana sih gitu kayak aya deui nu maot aya nu dibejaan da keluarga pangmanggilkeun keluargana sodakohan karunya almarhum Abah mah sering kos kitu kapanggih berarti kan. Nah, kiai anu maot bagus cenah teh kiai masyaallah anu keur leutik kula sok ngarenungkeun bae. Aya Haji Pendi mah can maot ge teu bagus teh jelema teh. Can maot. Geus kataranya na, kadeul lengkah-lengkahna moal salah lah. Nah iyalah keur carita seputar arwah atuh aya nu apaleun tentang arwah ahlina. Panjang urang menyaritakeun para arwah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dina malam ieu sebuah renungan tentang abror jeung fujar kembalikeun ka diri urang kumaha urang ketika urang geus maot. Urang doakeun mudah-mudahan almarhum Haji Hendi ditarima amal ibadahna dihampura sakabeh dosana dilegakeun tur dicangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Tur urang kabehan mudah-mudahan dibere cinta ka Allah jeung Rasulna dibere mantep tur yakin ka Gusti Allah ibadahna sehingga urang maot husnul khotimah di akhirat urang babarengan jeung Kangjeng Nabi urang dibawa bendera Kangjeng Nabi urang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.